Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cunduk waktu nu rahayu ingkang mangsa nu utama. Tatamu agung nu jauh ti Lampung. Kiwari geus cunduk. Semah nu anggang anu ngalakonan perjalanan anu panjang kiwari geus datang. Atuh karos guligah manah gumbira urang sadaya nu dianti-anti sumping nu daguan sam partos datang. Salon panganten pameget sakali rombongan Cep Ahmad Turmudi parantos aya di sabudaran urang kukituna tawis panghormat ti keluarga besar calon panganten istri nyata ti keluarga besar Bapak Wangsa Atanapi Neng Yuyun calon panganten istri. Urang bagiakeun ieu tatamu agung kalayan nganggo prosesi khusus mapag calon panganten pameget. Kukituna mapag calon panganten pameget dingawitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pun sampun wahapunten. Pun sampun wahapunten. Tamu ayeuna cunduk alah sebah nu anggang kiwari datang wa sejamitan heula amitan kabala area pun sampun wahapunten. Cep Ahmad parantos datang kulawargina parantos sumping prakening gera ramekeun pura payung gera bukakeun pur payung gera bukakeun. Sinjang kirut jajatining wayang Obat pancak ladrang ilu mamapa patek kadan anu mulya tatos serbu godana tatos serbu godana tapi niat kedah kebal kugong goda ulah hebat
Sampiong apung kamanggung ngapak megang ngawang burudu sarung bajuna barabang sawidak keparutku samputratku lemah kapin dengan indung beting halang megak melang kadan camuro daratan moropanu nuwanana geni nu kasep kiwari haturangan bagia suki Nayaga alhamdulillah hayang aki teh igal-igalan nama ngan pada aduh ya cangkeng rada malitek ceutik.
Mohon maaf dulu sebentar ya kepada keluarga dari Lampung, barangkali bahasanya kurang dimengerti. Lihat nanti ada transitnya ya. Ini adalah adat dari Jawa Barat, adat Sunda dalam rangka menyambut calon pengantin atau tetamu yang datang ya. Semoga dimaklumi dulu ya. Alah. Terima kasih kami ucapkan kepada keluarga besar dari Lampungnya. Cek Sunda nama Wilujeng Sumpingnya. Hatur nuhun karena kasumpingan anak. Alhamdulillah salamet utami namanya. Neng Yuyun dulu tos eleke sekeng wae dulunya. Isuk teu geunah diuknya, peuting teu geunah cicing. Tapi aya nama guligah mana dulu. Calon pengantin teh sumping. Tapi nanti dulu ya, aki teh serasa ada yang ketinggalan ini teh. Di absen heula, di absen heula. Ada yang ketinggalan, penari ada, ya, pembawa payung ada. Kita apa ya biasanya pakai batu ali nih. Ayah, batu ali. Batu ali ada, batu akik kalau ya dari kacamata ada. Apa deuinya apa deui? Udud menyang geus dibagi atuh tenang we. Di baju. Oh bintang tamu dulu Nayaga, bintang tamu. Aki teh bawa bintang tamu dari India dulu. Yang Heno dulu si 12 pol nanti yang dari Papua. Namanya dari Papua, dari IndiHome dulu ya. Oh, mana Ambu ke sini sayang ke sini dulu. Ayun bambi lila Alah, eta sar-saranya. Si mah kudu diayun, si Agus mah ayun-ayunan, rep sare mah ating kerengan, ayun bambi lila baringan, Tarik-tarik deui. si Nyai mah kudu diayun, si Agus mah ayun-ayunan, rep sare mah ating kerengan, Akang Haji sorbana palit naga sila maya Akang Haji kunaon bantu di berat mah Kang Haji saaya-aya sopandok kasopandok kasongaroyom ka jalan sono mondok Pahajat eta pahajat Ini dia masak 100 ribuan. Oi, pasti aya Oh. pahajat. Benon bu. Teteh. Aye. Bu hajat bager, bu hajat mandelenya. Bu bos. Tuhnya ibu. Wilujeng tepang. Bu hajat. Salim atuh alhamdulillah nepangkeun pahajat hatur nuhun dalam cing sehat cing tenang Amin. cing bahagia aya namanya tenang we nya Amalnya duluan kumpul Ayun alhamdulillah bambi lila bari ngaring, ayuna puntang lila bari hudang, singai mah kudu diayun, si Agus mah ayun-ayunan, rep sari mah pating kerengan, ayuna bambi lila bari ngaring, ayuna puntang lila bari hudang, kulilis mah kudu kulis mah ayun-ayunan, rep sari mah pating kerengan, ayuna bambi lila bari ngaring. nepangkeun ka bapak besan calon besan ada bapak besan calon besan cobanya memperkenalkan diri alhamdulillah calon pengantin ganteng dulu Akang Haji au Sorabana palit Bu besan ibu besan bapak besan ada di Lamaya Akang Haji kunaona Bandung di berat mah Haji da aya kasopondok kasopandang goyang maka jalan sono mondok sono naon atuh kasopondok kaso
bager dia mah deuleu papa nyaweran deuleu. Bulan Angela make up tuh. Atuh. Bunda Raga. Saudaranya banyak Balagernya deuleu. di dia mah. Di sini mah calon besan juga bager deuleu nya. Nya. Baik-baik ieu nya. Beginilahnya. Terbencong di dia mah. Kade deuleu nya Ayo. tong nepi ka asak deuleu maneh teh nya ya Allah Gusti. Mun awewe nyaan maneh geus karoron 7 kali meureun nya. Entong. Tunji kata satahun hiji. Amu alhamdulillah kita doakannya. Ya. Doakan calon pengantinnya. Semoga lancar ya. Semoga lancar. Amin. Suksesnya. Amin. Amin. Semoga akad pernikahannya tidak balelol. Apa tidak balelol itunya? Amin. Ya lancar pokoknya selamat semua. Urang singkahkeun heula, kita jauhkan dulu ya. Jurig-jurig siluman yang ada di sini ya supaya tidak mengganggu. Kadieu sambu kadieu rek singgar heula. Hei. Nah, eta make menta saweran deui ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan dan di belah wetan anu kabukina payus ketan geura nyingkah urang nyanyi ributan. Setan selon di belah kulon anu kabukina payus rebon geura mantok ulah rek ogohan. Setan teler di belah kaler anu kabukina payus jaer ulah erek nyeun geger. Tuyul gundul di belah kidul anu kabukina payus bakatul geura mabur ulah rek ganggu di ieu tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aduh ampun Gusti. Ai sungat teh aya gempa deuleu. Sorang maneh murag ya Allah nya cek we ge. Lamun nyaan dari karuran 7 kali mana ya Allah Gusti. Kajet. Sok Abu sudah selamat tinggal lancarnya ya. Dipapak dengan tari selamat datang itu tari badaya. Mangga Neng ah.
sumping dipiri huruf pigening gening hariri gening aplik hari di mengaling hati lawang lakon urang mugi anjeunna beunteung bagja terus ngomingina tunduk waktu numbut satur nyungsi pasini bihari supaya ayeuna nyata geus moal galideur deui sejak silih pikaheman malati ciripana ampi malati ciri panampi dikongkoyangkeun ku ingkang ibu calon mertua. Mangga ibu ngongkoyangkeun malati kang kalung kembang ka calon panganten pamaget tawising calon panganten pamaget Cep Muhammad ditampi dina enjing ieu kalau ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kalayan ditawisan ku ieu kang kalung kembang tawising anjeun ditampi dina enjing ieu geusan ngalaksanakeun janji anjeun ngedalkeun ikrar pertikahan dina enjing ieu. Tareng sena eta calon panganten sungkem bersalaman calon panganten kepada calon mertua. Termasuk dengan keluarga besarnya juga tanda selamat datang dengan bersalaman. Salajengnya calon panganten digandeng, calon panganten di apingnya di papah atau api digenjang ku ibu rama calon mertua. Kairing ku para penari oge, ku para mojang oge kadang wargi. Anjeun kasep ditampi dina enjing ieu mangga haturan lenggah haturan linggih geusan ngalaksanakeun acara anu sakral ngedalkeun ikrar pertikahan dina enjing ieu. Salajengnya sesi foto ya, pose foto sareng para penari atanapi para mayang anu salaku pangbagia dina enjing ieu. Abda'u bismillahirrahim, Abda'u bismillahirrahim, salawatan ala wa salam wa ala alihi wa sahbihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mangga diaturan lenggah ke calon panganten sekali atau dipersilakan untuk mendapati tempat yang sudah kami sediakan, dan demikian prosesi penjemputan calon pengantin beserta keluarga dari kami selaku rombongan calon pengantin istri ya, sebagai tanda penghormatan semoga diterima, dan inilah adat Sunda
Terima kasih atas perhatiannya. Sakitu rupina prosesi mapag calon panganten pamaget anu rengse digelar ku sanggar sanggar seni mayang cinde. Hatur nuhun. Aya persembahan lah. Akad dolanya mangga. Mangga. Sakitu rupina prosesi mapag calon panganten. Kalai akhiran kubilai topik wal daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadajengna nyumbanggakeun acara ka Panata Calagara. Mangga nyangakeun. Cek belum. Selamat datang ke rombongan calon mempelai pria yang kebetulan sudah hadir di hadapan kita semua. Mangga kami persilahkan untuk menempati kursi yang sudah kami sediakan. Sok Bu, mangga linggih.